paling deket engke setahun hujan teureun-eureun. Hujan beta mengacrek bae hujan eureun sajam 2 jam mendung deui hujan. Eureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teh hujan hujan deui ngacrek bae hujan. Aya 12 jam teh hujan berarti sapoe tapi mendung beuting ina hujan atau peuting teu beurang hujan setahun kitu bae cuman eta hujan teh lain bitun nabat henteu ngajadikeun tatangkalan ongko hujan tapi garang teu jaradi pepelakan nu melak naon bae ge biasana mun kahujanan nyembrung ieu mah malak garing teu jaradi. Nah lamun geus eta terjadi eta geus detik-detik terakhir bakal datang Imam Itrati wa bial ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dzawi rahimi. Teka rasa orang cicing di dunia ku betah-betahna sebab urang mah disebut nage keur molor. Cakang jeung Nabi annasun niamun manusia keur sarare. Fa idza matu intabahu ke hudang-hudang paeh. Kuari wakarhes. Jadi keur ngimpi, kuari ngimpi jadi bupati, jadi gubernur. Nu ngimpi jadi lurah, nu ngimpi jadi kiai, pedagang, sudagar keur ngarimpi. Barang maot mah hudang nyana. Gubernur eueuh, bupati eueuh, camat eueuh, lurah eueuh jang ngimpi tamah. Geusan barang maot. Mantap bisa rajul pangjore-jorena jelema anu intabaha ba'dal maut nu hudangna sabada maut pangjore-jorena jelema hudang-hudang kakarak maut hudang-hudang sabada dapat jore jasa jadi nu bagus wa kuari ieu urang hudang tempo ka alam barzah alam akhirat. Ye urang kuari keur gigisik ye kuari ngaranna ya. Cicing di majlis keur gigisik encan aya hudang mah kakarak gigisik. Haju kawudukan haju leuwih parah. Barang diuk di majlis lain hudang merongkol. Ta ieu urang kuari keur gigisik garanna kakarak deuk hudang nempo ka alam itu. Nah sabada ki musannif nyaritakeun tentang syarat jadi pemimpin jumlahna aya 10. Kahiji syarat jadi pemimpin teh kudu beragama Islam, status muslim teu meunang kafir. Wa kudun mukallaf teu meunang budak leutik teu meunang muedan. Ilu kudu urang merdeka teu meunang kasipatan kuroki amat hamba teu beunang. Kaopat zakaron kudu lalaki ulah cewek ulah awewe gesing hade lamun geus diulah berarti bakal namun dipilih nimbulkeun karusakan tur nu milihna doraka. Sing hade nu kamari pernah milih awewe kudu ditobatan. Oh cenah teh mah kiai meureunanan teh mah nu ulah ge cak kiai di kulon ulah ge imam
imam salat awewe imam pamimpin mah teu naon oh kiai ongkoh maca kitab tilok berarti kiai si tilok baca kitab macana Quran lain kiai tahu kiai munnya ge maca kitab ieu baca tazakaron. Jadi kiai pan di negara orang mah lain negara Islam, negara demokrasi sarua. Ketika orang berhadapan dengan masalah eta, orang babagi supaya ulah terlalu jero teuing kasalahan urang. Geus masalah demokrasi, nyieun kasalahan meleg-meleg atuh ulah keun beta mah nyieun aturanna demokrasi. Urang kuari mah ulah terlalu ketiban tangga. Jatuh ketiban tangga jadi rengsek teman kayak gitu baru jatuh doang untuk ketiban rada deres paling ringsek doang guys. Nah jadi orang ulah sada jadi negara demokrasi ulah dipilih awewe aja nyelamatkan diri orang baik aya kiai anu ngajakan oh kiai geus mangga yang kiai beta mangga nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim kiai bae di ditu. Isya aing hiber. Geus beres. Ulah sok sia. Mejeuna ulah sok ka kiai badal kos kitu mah. Kiai kudu disoan badal kos itu. Sia goblok, kiai lebih goblok. Tolol tungtuna turut bejeun kiai. Aduh, ampun. Kelima kudu bangsa Quraisy maksudna aya benang merah jalur kepemimpinan kudu boga jiwa pemimpin mun teu boga jiwa pemimpin rusak negara acak-acakan kagenep adlan kudu nu adil bener-bener teu mementingkeun diri sendiri nyana siap untuk membangun bangsa jeung negara aya tanda-tanda keadilanana sebab kadele kurang hiji mun naik mobil kacana tilok ditutupan mana coba teangan pemimpin anu teu nutupan kaca moal dua mun boga rokok nyana teh kadele masyarakat nah hayang ngarokok kajen teuing nyana teu ngarokok rokona dibikeun ka masyarakat tah eta kan ngeunaheun kana hatena meunang we satahun pajakna dicokot rokok dibikeun pajak dicokot bloon nu jelas kudu adil urang neangan adil hese katujuh mujtahidan pinter berarti sebab itu negara lain desa-desa acan berarti loba konflik anu kudu dipecahkeun permasalahan anak nyana teu kudu tuh nyatanya deui andai kata nanya hanya sekedar perbandingan jeung ilmu nu aya di otaknya anak supaya lancar ieu negara kudu mujtahidan 8 sujaan kudu gede wawanen gagah ulah nu pelye gagah ngindaheun urang boga pemimpin nu gagah kumis gede mantap hehehe janggotan oh cambangan jadi urang neuleuh tanjak da ge asana betah urang barang neuleuh presiden atawa raja urang ya ini mah beti kali kumisan janggotan macam ulah datang ka kos kitu teu bagus mun kunjungan ke Arab bisa didumling gitu. Sujaan kudu nu gagah 9 zaroin yang kaharep sing ade yang kaharep si hayang ke kaharep jang diri urang bae salametkeun tanggung jawabna ke di akhirat orang maka ditanya engke ieu mah nu geus mah geus bae geus tanggung ka neraka geus geus mah geus ieu nu endek bae endek. Nah, dulu ke orang mana nu gagah lalaki sebenarnya hawe ulah lalaki nu gagah pinter eta nu dipilih ke urang kajen nyelamatkan diri urang bae eleh menang sabodok aing mah geus
sakitu tak pemikiran aing teh lantaran engke ditanya di akhirat. Kumaha gitu. 9 zaraib ngabogaan pemikiran nu luas, wawasan anu jero nu luas sebab negara. 10 boga bedengan sampurna debeluan sampurna ucapanana sampurna hartina teu balelo ulah ro jeung al sarua cadel ngaranna mal beres atuh ro jeung lam kudu beda ro lam lamun akur engke teu bisa. Sifat anu wajib di Allah kesifatan ku sifat basol ro basol pannya naon cadel jadi basol ro lain l untuna dikurangan sifat wajib di Allah sifat baso pan baso aing re teu bisa lam salah mending baso kan jadi salah tuh. Itulah persyaratan jadi pemimpin. Imamul Allah, presiden, raja, atau di bawah dunah, yakni gubernur, bupati, camat, lurah, termasuk RT. Itu raja RT sakarajaannya anak sa RT. Udah jadi takkan RT raja, itu pakai celana pendek pada RT. Raja kuari dek jaritakeun kasahanana jadi imamah kumaha ieu sahna nya jadi pemimpin seseorang anu memenuhi persyaratan 10 tadi sesuai dengan kriteria anu tadi nyana bisa sah memimpin bangsa kutilu perkara. Nomor kahiji wa tan'aqidul imamatu bil bai'ati wa tan'aqidul imamatu bisa kabundel nyangreud sah maksudna jadi pamimpin sifat pamimpin yakni imam presiden gubernur bupati bil bai'ati ku bai'at di beat di zaman baheula pertama nu di beat ialah Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Pertama nu di beat jadi pemimpin adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Seluruh sahabat anu ngabogaan wawasan anu sampurna berpangkat ijtihad mujtahid berbagai kelompok tina kelompok dicepol untuk mengesahkan kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Datangkeun Sayyidina Abu Bakar bari Sayyidina Abu Bakar mungeun Sayyidina Abu Bakar cerik Sayyidina Abu Bakar ketika dipilih jadi khalifah embung. Masya Allah, sarua ketika Sayyidina Umar di beat jadi pemimpin sarua setihun Sayyidina Umar lantaran sarua jeung ngangsongkeun diri ka seuneu. Nomor kahiji di beat lain hayang di beat tapi masyarakat tokoh masyarakat ngabeatnya dijadikan pemimpin. Mentek dituk Kanjeng Nabi tanda akhir zaman geus deukeut datangna Dajjal. Nomor kahiji masa cepet as-sanah kasyahri wa syahru kasab wa samakal yaum kasah as-saah kal dakik
dan atuh dagi maka itu. Nah, setahun kos sebulan kos seminggu kos sapoe kos sajam masa kumaha okos melem daun kurma anu garing. Perat beres. Perasaan urang di akhir zaman engke Kangjeng Nabi perasaan manusia di akhir zaman geus deukeut datang Imam Mahdi neta teh cepet jasa. Kuari geus hampir kabehan nyaritakeun cepet. Kahiji. Disusul kedua yang mukjizat Kangjeng datang ka kos kitu teh nyaritakeun masih kana ribuan tahun ku Kangjeng Nabi geus dicaritakeun. Di akhir zaman sabada terasa cepet ku kabehan zaman bakalna cuaca genjlong teh artina nu ngaran usim hujan nu ngaran usim panas. Usim hujan diisi ku panas, usim panas diisi ku usum hujan, sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha. Sebab terjelas hujan, diperkirakan bulan eta hujan baik. Jadi perkirakan bulan eta bakal hujan, diperkirakan bakal hujan, jadi genjlog waktu. Eta geus tereh deukeut Imam Mahdi datang. Nu paling deukeut engke setahun hujan teu eureun-eureun. Hujan beta mengacrek bae hujan ke eureun sajam 2 jam mendung deui hujan ke eureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teu hujan ke hujan deui ngacrek bae hujan ke aya 12 jam teu hujan berarti sapoe tapi mendung ke beting na hujan atau peting teu berang hujan setahun kitu bae cuman eta hujan teh lain bitun nabat henteu ngajadikeun tatangkalan ongko hujan tapi gararing teu jaradi pepelakan nu melak naon bae ge biasana mun kahujanan nyembrung ieu mah malak garing teu jaradi. Nah lamun geus eta terjadi eta geus detik-detik terakhir bakal datang Imam Mahdi. Kuari mah kakarak datang ge ka hiji perasaan cepet zaman nomor kadua waktu geus ada ngagenjlog kuari musim hujan musim panas mata Kangjeng Nabi masyaallah ieu mukjizat Kangjeng Nabi kula wasok mutalaahan ieu mukjizat pohara geus karasa kuari tinggal ngecrek hujan engke aya suara di berbagai pelosok di kaler aya suara seperti suara ki trompet atawa suara ti kidul atawa ti kulon suara ti wetan atawa ti jerotan aya suara gesekan atau suara ti luhur ieu geus sarua geus tereh datang. Nah ieu ngecrek hujan ti Kangjeng Nabi bakal ngecrok tapi teu jaradi tatangkala. Panas ongkoh usim hujan tapi panas. Kokos urang naik mobil mewah tapi kesangan. Slobapan gua. Naik mobil do mau Fortuner, AC-na gede. Tapi di jero mobil kesangan sebabnya di udag-udag hutang mobil lagi ngiriditan hutang kawin mah ya 3 aya 4 nah ngan dibobodo kabeh ge ku duit na ngahutang di bank nah ieu ke di akhir zaman barudak jing ke barogah hutang kabeh Masya Allah penelitian hadis Kangjeng Nabi akhir zaman geus rada loba di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka. Cak Kangjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka. Sahabat caricing bae. Maksudnya salah tante Kangjeng Nabi ngomong nyarita.
Kanjeng Nabi balik deui ngomongna, di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah. Kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai. Kuya di luhur aya naon bae gerbek bus kuya mah ka cai. Aya naon gerbek bus. Ta ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalametkeun diri ka cai, ieu ge lalumpatan ka neraka. Jadi ngegejebur-jeburkan maneh ka neraka di akhir zaman mah. Sahabat tetap masih culak cilik keneh wae. Masa sih cak hatena. Neraka kan seuneu. Mun jelema kudu ngagejeburkeun ka seuneu. Ima jelemana meureun teu normal di akhir zaman teh wae mah Kangjeng Nabi salah ye. Masih didengekeun bae ku sahabat. Asana meureun aya kekeliruan ieu Kangjeng. Kanjeng Nabi kan weruh sadurungna sahabat teh masih kene culak cileuk banget teu percaya cak Kanjeng Nabi di akhir zaman ke jelema lalumpatan menuju neraka percis kos kuya nyalametkeun diri ngagejeburkeun ka cai engke jelema masing-masing kabeh berduyun-duyun malah mah mun aya anu rada lambat kunyana disingkirkeun lambat amat sih ka neraka disingkirkeun kunyana anjeula. Jadi anu jelema-jelema anu ngahalangan di lambat sia ka neraka bae kudu lambat aing geula. Wih bari yang berani ayo aing geula geus aing jadi pamimpin neraka geus. Oh beranian dasar. Berarti kan geus 3 kali Kanjeng Nabi nyarita kos kitu tah. Berarti beneran nanya lah sahabat wani. 5 ya Rasulullah. Kunaon bisa kos kitu ya Rasulullah bisa jelema berduyun-duyun ka neraka. Sebab jelema kabeh memberanikan diri hayang jadi pemimpin. Mendaftarkan diri hayang jadi kepala desa. Mendaftarkan diri hayang jadi bupati, mendaftarkan diri hayang jadi gubernur, mendaftarkan diri hayang jadi presiden, hayang jadi menteri. Eta ngaranna menuju neraka jahanam. Ya Allah. Oh ya Rabbi, urang lamun ngomong kos gitu pan bupati dah kiai bibisaan. Tok sama kos gitu mah. Ya aing mah keur ngaji, sia daek ngadengekeun teu teu kajeut. Ya aing mah ngaji ge ieu bangsa jeung jelema nu kos ka dieu be nu laletik aing. Muga dia mah teu kudu ngaji geus, sia jeung kiai Golkar bae ka ditu. Aing mah keur nyaritakeun akhir zaman. Mun teu percaya datang bae dibere kitabna baca ku sia. Iya, itu bisa cenah macana. Emang sia mah ciri neraka tuh bisa maca kitab. Ya anu ahli sorga membari sama cak kitab. Waduh cak meri maju makanya ngagen teu teu ge pandai ngadengekeun pamimpin mana kuari nu daek ngadengekeun ngaji nu bener deuleu sa Indonesia ayo teangan camat nu daek ngaji nu bener sugan aya di Pandeglang mah sugan aya di Serang mah coba sugan aya bupati nu daekeun ngaji nu bener nu bener ini maksudnya ngajina nu bebeneran Al-Quran jeung hadis beneran ya ceuli aing sumpungkeun asal aya bae ge mana gubernur ieu mah ngaji bae heula ulah ngalaksanakeun ngaji nu bener mana eueuh mantak aing ngomong kos kitu teh bibisaanan sama kiai ya tuh aja nih bibisaan aing. Iya, itu percaya sia. Itu babagi bae ge di akhirat. Dah, surga malah nu ki uci anu pangeran. Aing mah wau jeung pangeran goblok. Ya, gue sombongannya lah. Sombongan gitu mah mejeuna. Pajar bae bener bae sombong lah. Tangkorak sia. Nah ieu mah keur carita di akhir zaman eta Kangjeng Nabi deuleu lah dikena kitab Mukjizatur Rasul di akhir zaman aya kitabna beuli geus mah jang pamimpin bae beuli sia mah teu kudu lah cukup ngadengekeun di aing geus ya Kiai Golkar tilok ngomongkeun nu kitu pan Kiai partai tilok aing ye kudu ngomong ye berduyun-duyun jelema menuju neraka kaget sahabat salah ngomong meureun Kangjeng berduyun-duyun jelema ka neraka asana lain meureun
berduyun-duyun jelema ka neraka aya anu mandeg disikirkeun awas ya ayo sia mah ka nerakana halangan aing. Oh berarti bener cek sahabat ima ya Rasulullah kunaon lantaran jelema memberanikan diri hayang mimpin batur puguh diri nage bobolokot ku dosa dek mimpin batur pan di zaman Kanjeng mah asal aya nu hayang we nyekel bendera memimpin perang ulah cek Kanjeng Nabi berarti aya goron di balik mimpin perang aya keinginan nu tersembunyi di jerona ada udang di balik aduh ya ongkos nulungan rangda eta teh ada udang di balik rangda eta Kanjeng aya rangda ketabrak sepeda di ais eta teh lain sangais-gaisna mun ditanya karunya jasa ketabrak sepeda sakjana isukna aya nini ketabrak motor diantapkeun munyana goblok taji pendi blon antawal dia deh korek ada udang di balik eta aduh Masya Allah nah iya ge jekel bendera ketika hayang teh cek Kanjeng Nabi aya gorod ketika embung karak ya Masya Allah mulus berarti. Nah jelema di akhir zaman teh anu memberanikan diri yang jadi pemimpin berarti nyana keur lumpat menuju neraka jahanam. Jelema anu dagang di akhir zaman mah berarti jelema anu siap ka neraka anu dagang ge. Sahabat kaget ge par dagang-dagang atuh. Kaget sahabat ge pan dagang-dagang kunaon? Sebab di akhir zaman mah eueuh anu teu riba. Dipikir aja berarti menuju neraka kabeh eta geus deukeut tamatah geus kos kitu mah geus deukeut jasa. Nah geus cerita akhir zaman tanda-tanda akhir zaman kasatu waladi zina tanda akhir zaman teh mabok tanda akhir zaman teh kitu sarik maling kabehan maling geus puguh masyarakat maling HP maling sepeda maling motor maling mobil atuh jadi negara ge maraling beda ngaran doang jang masyarakat mah maling jang di luhur mah korupsi beda ngaran urang lembur teh nyahoan korupsi pajar lain maling pajar maling mun urang bebeja ka urang lembur kan ini tuh itu tuh tukang korupsi bagus amat bagus saknya teh tuh nyahoan korupsi nya mah sarua jeung air mineral barang kurang dibere ini air mineral embung ini mah air mineral mah kunaon eta kan dicampuran mineral oplok cek jana meureun mineral teh pajar ragi lah kira-kira gitu tah nih air mineral bagus nih embung ini mah ai kudu dicampuran mineral je ya ini udikna gebelah ditu deui udik tamati udik teh masih 2 km ka ditu eta loba bahasa-bahasa di akhir zaman mah urang lembur teh nyaho nyaritakeun situasi dan kondisi cak urang lembur teh mah kiai isian malulu cenah ngomongna ieu teh betah urang lembur atuh dibere bahasa kos kitu nyana deuk intelekan jadi urang lembur teu ngarti eta teu nyambung ngaran di lembur mah ngomong lembur bae. Waktu sekolah ye, loba jasa nu nitahan bahasa Indonesia. Teu betah ieu mah. Emang teu betah teu bisa, teu bisa. Hei teu bisa asal pakai bahasa Indonesia bae kandas. Okos urang rajek bahasa Jawa, kebel-kebel Sunda deui bae nya ge. Aduh Masya Allah. Nah, iya. Jadi orang namun nyaritakeun mukjizat Kanjeng Nabi kadang hayang seuri bahasa Kanjeng nan hayang seuri hebat amat ngabahasakeunna yusafiruna ila jahannam berangkat kabeh ka jahanam kedua yas'auna ila jahannam lumpat yas'auna mah yusafiru mah leumpang yas'auna mah lumpat sahabat kaget nya luatan si ka jahanam horeng bener siaulah yang serikeun pamimpin lumpat ka jahanam
nu tadi kedua pedagang ge orenganan lalupatan ka jahanam. Nomor katilu cak Kangjeng Nabi di imah bae ge tetep ka jahanam bae. Yeuh. Ajeuna mah kabehan tah bupati rada lega bae. Tadi masa kaing doang cak bupati jeung gubernur sia ge sarua. Hayu atuh berjamaah lah. 5 ya Rasulullah kunaon make jeung di imah bae ge sebab di jero imah ge teu kaluar tina maksiat. Di jero imahna di jero kamarna nyieun kamar deui, di jero kamarna nyieun kamar deui, dipoekan tetep maksiat bae. Allah Karim. Sebab apa di jero mainnya geus bisa make jaringan internasional. Sanajan di jero kamarna di kamaran deui, kamarna dipoekan, tapi nyana bisa nempo Hollywood. Di jero kamarna di kamaran deui dipoekan, tapi nyana keur aya di Hollywood. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Pindahkan. Keur aya di California. Masya Allah. Pohara. Ya Allah, jauh teuing lah ke California mah, pencet deh Texas. Woi, cek nini eta sih negara mana? Ulah loba omong nih. Nini mah nini bae nyahona paling ge bawa bojong bae. Kendal dan nyahona bangsa nu karari itu bae teketos bae. Des nyahona kadinya bae. Pugu di bojong ge sarujeng di Texas kuari mah. Eueuh nu teu akur kuari. Kahirupan di Amerika jeung di Citra aja atuh beda. Kahirupan di California jeung di BSD atuh beda saeutik-eutik can akur. Sok deuleu naon eueuh kuari. Di BSD lamun di Amerika urang ningali minuman bebas. Urang turun di pesawat di Abu Dhabi. Oh, minuman ti mimiti segede cinggir datang ke segede awak. Minuman haram aya digelar. Di Abu Dhabi, cek urang ieu negara Islam nama ieu, tapi pan minuman pohara. Meuli urang roti di dinya. Plek, nu belah dieu tuh belah kulon nyelempet dibuka. Aya gambaran jerona. Roti. Kula ge teu bebejakan nu sejen kula doang eta. Besi aja mareuli. Roti garing belah ditu belah ieu kan minuman tuh. Wow, barulut tempat tadi di Abu Dhabi. Cek ulah teh meuli roti belah ditu tah. Nah. Meuli detik sagede korma sugalana naon teh. Dibeli buka aya gambaran. Sia seri emang ngarti tah naon sih? Maksudna aya gambaran teu make calana sia. Geus ditutupkeun deui ku kula lah. Dia kang banjang bawaan ka imah. Masya Allah Karim. Beres. Haji caritana ieu kan aya ngarokok, kan teu meunang ngarokok bebas. Ayalah tempat-tempatna di bandara teh, di ditu hiji dia ya, karena ada sepi di dia ya. Ulah asup ka dinya. Keur asup mah kula sorangan. Meunang meureun samenit, brus urang baru le datang. Marak calana. Make sakieu. Ya, aing betah ya cek. Perlakuan ngalakukeun nu teu senonoh di jero dihareupeun manusia geus biasa kaluar we kula. Masyaallah Karim. Eta di Abu Dhabi, kos kitu di Abu Dhabi encan di jerona eta kakarak di bandara. Masyaallah Karim, encan di Amerika na, encan di Inggris, encan di Jerman, di Prancis. Teu kudu jauh-jauh di urang emang kumaha gitu. Masya Allah. Tanyakeun ke kacamat gitu. Pan nanyakeun kacamat berarti rahasia. Geus teu kudu nanyakeun ka urang lembur kacamat, camat anu gaul tapi camat. Saha? Teu jauh kula wae, teu jauh gitu. Jauh jasa. 1 2 3 4 camat nu gaul nu sok biasa kapan di satelit. Terus sia mah geus moal nyaho satelit tadi mana? Dasar lembur sia mah. Kampungan. Kos gitulah Indonesia eta ge Tangerang. Mantak berduyun-duyun menuju neraka. Di akhir zaman geus eueuh anu teu lumpat ka neraka. Cerik kabeh sahabat
ketika cerik tetapi aya keneh manusia di eta zaman anu tetep ngomongna teger bae nyana menjaga mata celi jeung sajabana tetep bae ka Allah eta teh cek Kangjeng Nabi saeutikna ge saeutik deui qalilan bahasa qalil teh saeutik aqol min golil jadi itu bahasa Kangjeng Nabi aqol min golil leuwih saeutik tinu saeutik jasa mun cak urang saeutik jasa eta ge direntogan bae ku bangsana deui nyana negakeun ke hak negakeun adil jujur dina kakarak nyarita doang geus direntogan ku berbagai tokoh ku berbagai masyarakat ku berbagai tapi tetap aya bae cek Kangjeng Nabi datang ka engke Imam Mahdi turun datang ka Dajjal aya bae hiji mah setiap negara kabupaten dibere ku Allah hiji cuman geus hese nyalametkeunana sakadar nyarita iyalah Kangjeng Nabi nyaritakeun mukjizat di akhir zaman geus kuari mah zaman geus karasa cepet waktu ngageser geus encan doang hujan ngecrep satahun angkep lamun kula nyaritakeun Mekah bakal dilebaran Madinah bakal diberet geus eukeur malah nah, ieu tinggal hujan ngecrep satahun tapi teu jaradi naon teu jaradi jelema berduyun-duyun menuju neraka jahanam teu karasa Masya Allah tetep urang memantak ngaji urang hayang salamet mudah-mudahan urang kabehan disalamatkan ku Gusti Allah keluarga urang pemajikan anak incu urang disalamatkeun pamimpin urang geja eta mah ku nafsuna ieu ketika nyana ngaragap nurani nama tetep nyana ge ceurik sarua bae hayang salamet mudah-mudahan dibere babalik pikir kemudian nyana bisa ningali ka arah anu salamet amin ya robbal wa tanakidul imamatu bisa sah jadi pamimpin jadi presiden bil bai'ati ku di bai'at wal asahu nurutkeun cekal asah bai'atu ahlil hilli wal iqdi saha minal ulama'i war ru'asa'i wa wujuhin nas alladzina yatayassaru ijtiba'uhu artina nu milihna teu kudu keseluruhan nagara nama bentukna khalifah tapi praktek memilih nama bai'at kulantaran bai'at teh aya bai'atu ahli hilli wal iqdi berarti aya pemilihan demokrasi sebab ketika harita nu hendak dipilih diangsongkeun tilu tokoh lain bae Sidina Abu Bakar Siddiq aya tilu cuman nu dipilih Abu Bakar Siddiq berarti kan hampir mirip secara demokrasi pemilihan nama dipilih biasa nah ieu keur carita memilihna wal asaw bai'atu ahlil hilli wal iqdi henteu kudu keseluruhan masyarakat nu buta dituntun nu torek dituntun nu nini dituntun teu kudu jadi dipilih per desa sabaraha nu boga wawasan untuk maju lamun sakecamatan sabaraha desa pilih per desa teh mun sadesa aya 18.000 manusia kemudian diperkecil deui ku ari mah di kitu naon ngaranna dipekarkeun jadi 8.000 atau 7.000 per desa eta nu 7.000 tingali per kelompok-kelompokna sasi nu boga wawasan untuk maju ieu teh jang keselamatan bangsa jeung negara ahli hilli wal iqdi geus ulama nu milihna ulah diberean duit di umrah-umrahkeun supaya manehanana milih tegala dibere motor dibere mobil aduh eta mah sogok menyogok ngaranna
lamun aya kiai nu narima sogokan ti pemerintah, sogokan ti jelema-jelema nu endek calon, eta berarti kiai keur lumpat nerleng bae dek menuju neraka jahanam. Teu kudu ese dengan kiai kos kitu. Lamun aya jelema kiai dek milih pemimpin tapi jana menerima sogokan ti partai, ti ketua, ti kandidat, berarti eta kiai keur ninggalkeun masyarakat bak menuju neraka jahanam. Tinggal kukula ada ditanya, aya eueuh kiai nu kos kitu. Aya, lamun aya pang nyebutkeun saurang. Coba ulah isin-isin. Saurang bae. Di Tangerang bae teu kudu ka sarang-sarang. Tangerang aya weh. Aya, urang Pasar Kemis aya weh. Sia mah aya bae, kagak deketan ka Cilongok sia. Sia mah deuk ka aing meureun, kajen kuku mah ge. Dasarna sia mah ekstrim. Nah, ulama memilihna boga wawasan. Di samping ulama ruasa, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh, wa wujuhin nas, tua-ketua manusia anu gampang kumpulna dalam rangka menyatukan visi dan misi untuk memajukan bangsa jeung negara. Masya Allah, nu milihna nu kos kitu. Yes. Kuari maka simpulanana bae wa syartuhum sifatus syuhud, syarat jelema nu endek mengangkat kepemimpinan, ulama, tokoh, termasuk kitu kepala-kepala kampung dan lain-lain sebagai berbagai lapisan masyarakat anu dianggap mempunyai wawasan. Syaratna sifatus syuhud, sifat saksi. Nu kira-kira nyana jadi saksi sah. Berarti kasifatan minal adalah wa gaya. Nu milihna kira-kira santai jadi saksi sah, berarti ngabogaan sifat adalah eta. Jadi henteu sakabehna ieu mah kabeh kita milih. Nu embung dibere duit, anu embung ge dibere mobil, keuna ngengkeuy milih ka ditu dipaksa ngaranna eta kos kitu mal beres. Satungtung pemilihan umum model kos kitu nagara ulah diharapkeun kudu beres. Satungtung kiaina nu endek ngararapi ngabantuan jangan luruskeun nagara nyana ngabutuhkeun kana sogokan keneh ieu mal beres nagara. Nyana nu sok pidato, oh Rasul wal naon gara-gara dituna. Finar cek nyana. Ya, Rasul murtasi finar. Nyung nyogok nyung narima sogok ka neraka. Ulu nyana tas dibere motor Mio. Nah, cekal huluna. Heuy. Ai sia ngomong goblok. Kieu ngomong. Teu bareres goreng kiai. Ongkos jelema di kota, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bayang naon Allahu Akbar. Pas azan, Allahu Akbar. Hes. Ai tiap tadi Allahu Akbar. Beratas itu, Allahu Akbar. Waya azan hes. Tekan teu beres eta. Geus balikan urang ngaji, kuari hudangkeun awak urang nu keur hes. Supaya gigisik tempo gerak ke alam barzah. Ulah neulean batur awak kurang bakal dibaringkeun di alam barzah. Teu nu dibawa kabeh ge sugih teu dibawa, gagah teu dibawa, kabeh ngan awak kurang we jeung boeh. Dibukakeun ieu na ditempelkeun pipi urang kana taneuh. Sakadar urang gagah, sakadar gagah keur hirup paeh mah geuninganan kos kitu. Sugih keur hirup paeh mah geuning kos kitu. Baring bae bentakeun mata hate urang aing teh bakal kos kitu. Kabeh nu daek milu rekan-rekan ngan sakada datang ka bibir kuburan. Pemajikan jeung anak datang ka bibir kuburan doang. Pemimpin urang kepala urang mun urang bawahan ngan datang ke bibir kuburan doang. Selesai. Ditutup kuburan urang sorangan di jero. Tanggung jawab urang bakal datang amal-amal urang bentakeun mata hate urang eta. Nah lamun geus bentak itu kan rada dijaheueuh horengan eta ngaranna bentak udang ngaranna
geus inget kanu bogana ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nailah di negara Islam cara memilih pemimpin di beat. Cara ngabeatna cekawal asob beatu ahlil hilli wal ikdi, ngabeatna ahlil hilli wal ikdi yakni minal ulama war ru'asa wa wujuhin nas. Ulama-ulama jeung pemimpin-pemimpin jeung tokoh-tokoh masyarakat anu mudah berkumpulna untuk menyatukan visi dan misi dalam rangka melajukan bangsa jeung negara. Syaratna sifatus suhud kudu sahnyana jadi saksi. Berarti kasifatanku sifat adalah ulah kabehan memilih jam milih nage nama henteu boga wawasan jeung ngemajukeun umat bangsa jeung negara, teu boga pikiran kumaha ieu bakalna lamun dipimpin ku seeta negara urang, perpolitikan, perekonomian, perbudayaan, leuwih agama. Lamun urang geus nyaritakeun agama, kan mayoritas di Indonesia mah urang geus korban. Jakarta geus dipimpin lain ku muslim tapi ku kafir. Teu beurang di jero ka aya musliman. Eta geus bentuk kasalahan. Mangga bae ieu negarana demokrasi kan tetep bae. Urang teh hese ngayakeun muludan di Jakarta. Cobalah gubernur dipersilakan untuk nyambut. Ayo nyanang ke kumaha nyambutna? Hah? Wih. Sebuah nirwana. Lain Kangjeng Nabi nyarekeun nirwana, golok ya. Nyaritakeun rajaban panggil coba mal bisa. Jadi geus eueuh agama mah macet, sedangkan Indonesia mayoritas agama atuh kudu dihormati mayoritas kajian kumaha ge. Numantak ti baheula di urang mah negara demokrasi terpimpin teu murni, henteu bisa nuturkeun Amerika langsung ka pusat ka ditu secara utuh. Sebab lawan mayoritas Islam, loba ulama-ulama, loba wali-wali. Kesenjangan atuh lamun kos kitu. Sebab non paling istimewa agama mah Islam. Sebab di Islam mah kabeh merasa terhormati. Kristen dihormati ku Islam mah, Buddha dihormati ku Islam, Katolik dihormati. Pokoknya masing-masing, tetapi anu bercokol memimpin tetap kudu Islam. Nyana tetap dinaungi. Tingali riwayat para khalifah. Tingali riwayat para khalifah khulafa ur-rasyidin. Kabelah dieuna matak 35 tahun masa kenabian, masa kekhalifahan, kemudian ka dieuna sultan, kabelah dieuna mah kabelah dieuna cek Kangjeng Nabi sabada eta geus kaditu acak-acakan. Ya, khairul qurun qarni. Terus mayali ali. Nah, berarti Kangjeng Nabi terus sahabat tabi'in tidinya ka dia acak-acakan. Urang di zaman acak-acakan tapi masih keneh bisa maca Quran, maca tafsir ye anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman akhir anu geus lain lalagaan, urusan riba, urusan keadilan geus eueuh, kejujuran geus eueuh, tapi tetep bae aya keneh mudun tasa urang-saurangan di negara aya komo di masyarakat mah teu rusak kabeh. Sakieu geus alhamdulillahirabbil alamin. Salamatkeun diri urang, eueuh nu ngarunyaan ka diri urang iwal ti diri urang. Batur mangan sakadar huhahe doang. Mantak Tan Syekh Abdul Qadir kedatangan tamu. Setelah kedatangan tamu nyaritakeun cintana ka seseorang. Seri Tan Syekh. Datang deui tamu nyana nyaritakeun cinta ka seseorang. Seri geus beres ngobrol, nyaritakeun cinta, nyaritakeun bendu. Kasih anu mah cinta, kasih anu bendu, kasih anu cinta, kasih anu bendu. Cek Tuan Syekh, cinta ente jeung bendu ente tetep neraka jahanam. Kunaon emang? Sebab cinta jeung benduna lain lillah, aya kepentingan. Urang resep jasa ka tokoh nu itu, pohara. Emang kunaon mantak resep sok merean bae. Aing bendu jasa kasih itu, kunaon pelit.
tuh kan aing resep biasa ke kiai itu batu emang gua kiai itu mah naon bae ge menangnya nama itu semua karena menang bae anu mengkredit menang segala menang deposito menang aing geunaheun kadinya aing bebarengan jigana nonton bola